Wilujeng enjing barudak, kumaha damang? Dinten ieu urang bade diajar masih kene di pangajaran kalima. Di pangajaran kalima anu ayeuna urang bade diajar kaulinan mangrupa olahraga jeung rarangken barungkaan. Saacan urang diajar, urang bade ngadua heula. Yuk urang ngadua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini karena Engkau masih mengizinkan kami untuk belajar bersama teman-teman kami. Ya Bapa, berkatilah kami agar kami dapat memahami pelajaran dengan baik dan kami dapat mengerjakan latihan-latihan dan tugas-tugas dengan baik. Berkatilah juga teman-teman kami yang sedang sakit, berikanlah mereka kesembuhan supaya mereka dapat belajar bersama-sama kami lagi. Ya Tuhan, doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hatur nuhun barudak tos ngadua. Ayeuna urang bade diajar kaulinan mangrupa olahraga. Yuk perhatoskeun. Kaulinan mangrupa olahraga. Kaulinan eta aya rupa-rupa. Kaulinan barudak eta aya nu make kakawihan, aya nu mangrupa kasenian, aya nu mangrupa olahraga. Anu bade dibahas ku urang ayeuna kaulinan mangrupa olahraga. Ya, permainan anak-anak itu ada bermacam-macam ya nak. Ada yang memakai lagu bermainnya, kemudian ada yang berupa kesenian, dan ada yang berupa olahraga. Yang akan kita bahas adalah permainan berupa olahraga. Disebatna kaulinan mangrupa olahraga kusabab tempatna kudu di tempat anu lega atawa heureut jeung anu miluanana kudu lobaan sakurang-kurangna leuwih ti duaan. Mengapa permainan itu disebut sebagai permainan yang seperti olahraga? Karena bermainnya berada di tempat yang luas atau tempat yang kecil, tetapi yang bermainnya harus banyakan. Jumlahnya harus banyak, minimal 2 orang. Ya. Contoh kaulinan mangrupa olahraga nyaeta hahayaman, galah, sondah, engkle, jeung sorodot gaplok. Kumahanya cara ulinanna? Yuk urang dangukeun. Cara ulinanna. Kaulinan hahayaman. Kaulinan hahayaman cara ulinanana barudak nguriling nyieun bunderan bari pacekel-cekel. Saurang aya nu jadi hayam jeung saurang aya nu jadi careuhna. Jadi cara bermain hayam-hayaman itu anak-anak berada di dalam lingkaran sambil berpegangan tangan. Ada satu orang yang menjadi ayamnya, ada satu orang yang menjadi musang. Ya, si musang bertugas untuk menangkap si ayam. Kalian pasti pernah bermain. Ya. Kaulinan nu kaduanya eta galah atawa galah asin. Cara ulinana kaulinan 2 regu make gurat pasagi opat kapanjangna di gurat tengahna. Nu hiji regu jaga di unggal gurat atawa kalang, regu nu hiji deui main. Tong nepi ka toel nu jaga. Jadi permainan galah asin itu menggunakan kotak-kotak. Ya, kotak-kotak bentuk persegi 4. Nah, yang di garis-garis. Kemudian ada regu yang berjaga di garis atau di kotak. Kemudian ada regu lain yang dia harus melewati kotak-kotak tersebut untuk mencapai ke seberang. Jangan sampai kesenggol atau kecolek oleh regu musuh. Eta cara main galah asin. Anu berikutna naon ya? Anu berikutna cara ulinana sondah. Cara ulin sondah eta unggal jalma nyekel talawengkar atau sesemplekan genteng. Terus dialungkeun kana kotak-kotak nu digurat dina taneuh.
Jadi cara bermain sondah adalah setiap anak atau setiap peserta memegang potongan genting, kemudian dilemparkan ke dalam kotak-kotak yang sudah digambar. Kemudian nanti dia akan engklek menggunakan satu kaki atau melompat menggunakan satu kaki. Anu mirip jeung sondah nyaeta aya engklek. Lamun engklek, batuna carana disimpen dina tonggong dampal suku. Dijunjung saeutik ka luhur terus engklek-engklekan dibawa ka hareup pikeun diadukeun kana batu musuh nu geus dipasang. Jadi kalau main engklek dia sama, masih melompat-lompat tetapi batunya bukan dilempar, batunya disimpan di kaki. Ya, bukan di telapak kaki, apa itu namanya, di permukaan kaki. Ya, kemudian dia engklek-engklekan untuk nanti loncat dengan satu kaki untuk kemudian nanti diadukan oleh batu yang milik temannya, milik lawannya. Eta kaulinan engklek. Anu terakhir mirip jeung engklek jeung sondah, tapi polana beda. Naonnya? Yuk. Kaulinan anu terakhir nyaeta sorodot gaplok. Cara ulinana kaulinana meh sarua jeung engklek, bedana batuna henteu dibawa bari engklek-engklekan, tapi dialungkeun ku suku anu disorodotkeun. Jadi permainan sorodot gaplok itu hampir sama dengan engklek, masih menggunakan kaki. Yang kaki yang satunya itu batunya diletakkan di kaki sebelah, yang dilemparkan sambil diserodot, sambil diserodot itu di apa ya? Ya diseret ya, bukan diengklek, bukan diloncat-loncat. Eta cara kaulinan sorodot gaplok. Ayeuna urang bade diajar rarangkeun barungkaan. Yuk, dangukeun. Saenggeus urang diajar kaulinan mangrupa olahraga, ayeuna urang bade diajar rarangkeun barungkaan. Naon eta? Imbuhan ka dan an. Rarangkeun barungkaan gunana aya 3. Nu pertama ngawangun kecap barang, ngawangun kecap pagawean, jeung nu terakhir ngawangun kecap sifat. Jadi gunanya imbuhan kaan itu ada yang menjadikan kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Contohna, anu ngawangun kecap barang, kata ulin jeung dirarangkeun ku kaan, jadina kaulinan. Kecap pagawean, diuk ditambah rarangkeun kaan jadina kadiukan. Jeung kecap sifat berang, ka ditambah rarangkeun barungkaan jadina kaberangan. Eta contona. Biasanya tinggal nambihan barungkaan rarangkeunna. Ya, jadi anak-anak tinggal menambahkan imbuhan kaan pada kata-kata. Ditambahnya di mana? Di depan dan di belakang, bukan di tengah-tengah dan bukan di balik. Jadi ulin ditambah kaan jadi kaulinan. Diuk ditambah kaan jadi kadiukan. Berang ditambah kaan jadi kaberangan. Begitu caranya. Bisa ya? Hatur nuhun perhatosanana kana barudak anu tos merhatoskeun tentang kaulinan mangrupa olahraga jeung rarangkeun barungkaan. Lamun barudak tos ngartos, ayeuna urang bade ngerjakeun pancen dina Google Form. Biasanya Wilujeng enjing.